Gehel euy. Aduh, nah jika nu potong itu teh. Wah. Masih euy. Kita aya milik ieu euy. Cuan aya dia. Tuh. Aduh, woi. Aduh, woi. Aya milik lumayan ah. Sampun apa yuk? Kalau sampo pemajikan hajangan sampo sugan we atuh gelede yang deh aya nu butuhan di sampo teh nya teh sugan aya milik atuh iya gelede juga nama sampo teh ya jika nama lumayan aduh gehel euy. Aduh, nah jika nu potong itu teh. Wah. Masih euy. Nah, aya teh aya milik ieu euy. Cuan aya dia. Tuh. Aduh, woi. Aya milik lumayan sampun apa yuk? Milikna aya. Tuh. 1 2 3. Mana amis pajit cililin jangan itu nyawa banyak berenggion makan tegit manis tegit benar cililin ulang cililin benar cigana aramis budi dalilin nage iya pajit nage amis pasti jelema lagi mararanis hayang apa hayang nah coba mah dek ditawaran nyebut mung amis bayang mung insyaallah mau saking menang capal bila siapa ya amis apa kabita untuk kabita baca yakin coba mungkin teh kabita tanyakeun amis teh amis nah apa kabita henteu cenah yakin mah udah gitu nih jelema teh guna amis aing budak ini aing hayang ini yakin we nya kagok agehan atuh euy tong diagehan atuh syukur bae atuh ngagan mah ari ngawar aneh aing jelema teh kumaha jadi coba mah ka dieu teh maturan lah aja ngopi ditawaran amung tanya kabita teh kabita agehan ba entong cenah pengagehan nah api itu mau beak enak penting tadi geus beak hiji dengan 2 kalian bodoh amat apa tentang ngopi tadi encan tadi antong agehan entong bahaya aing mah atuh we sia antong tong agehan beer jelema teh kumaha jadi teh aing dibeakeun bisa kalau minta dibeakeun kop beakeun tong diagehan entah lah kabita entah da si pita mah eueuh kamari mah aya si pita teh kita wajib di mana mak keur ke pengajian coba ya kieu mah eta bungkusna kunaon eta wajib teh jiga nu ngeunaheun amir wajib mah ngeunah ieu nih jelema aing pusing ieu teh cenah wajib cililin aing balik perlu cililinnya itu lieur aing jadi kumaha eta cenah jelema teh asal lieur aing ngabandung lagi urang teh ya
Hayang tadi yang teu nawaran. Hayang teu terkenal wae ka dibeakeun ieu. Nah, bah dijampean wae. Ieu. Pilihan. Teuing lieur euy. Ya urang tadi tepikeun kabeak eta. Urang tepikeun kabeak euy urang hayang dibere ditawaran kitu teu dibere wae ah. Nik balik ah. Abah kuna balieuran wae. Balik ah di dieu. Ngomong naon? Teuing eta urang teu diagehan eta wajib teh. Balik ah di dieu mah. Siga nu loba pikiran si Abah teh. Si jangar ge si. Balik ah, balik. Gitu. Balik wae, Bah. Balik ah. Kan sampe tah ieu teh jadi-jadi teh. Nah, atuh itu mah ieu mah sampeuna tuh. Karena mah tangkana bahasana sampeuna. Ieu mah jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Alhamdulillah Gusti Nu Agung ieu melaksanakan teh sae pisan leuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kieu tah cara-cara melaksanakan teh. Kuna teh Dek cara nanyakeun ah cara melak sampe ah. Kasih udung. Ya. Ah, dong. iya bah, nempo sampo gedingan alhamdulillah. Babah ge hayang melak sampe teh kumaha carana abah mah teh jadi-jadi da Aya abah eta mah carana kumaha melak Hanya sampo. sampeuna we abah mah dipelakeun. Atuh ningali sok di urang ka kebon abah. Da teh salah cik abah mah da melak sampe ngaranna oge. Cik abah di mana kebon atuh? Di ditu tuh. Nam atuh, urang tempo. Siap. Yalah hayu. Ngam atuh. Urang tempo bah. Ah, Cik, ieu mana abah kebon sampo teh? Iya tah abah ieu teh kan melak sampe. Tah ieu teh jadi-jadi teh Aduh. Nah, atuh itu mah ieu mah sampeuna tuh. Karena mah tangkana bahasana sampeuna. Ieu mah mau jadi-jadi kah buruk ieu teh bah. Heuh apan ngaranna ge melak sampe. Lain kitu ieu tah kadahna teh nu kieu tah pelakeunana ieu tah. Cep gitukeun sampeun tangkana. Jadi Sana sampeun lain ieuna. sana sepuh. Apan ngaranna ge melak sampe. Berarti sampeuna abah mah dikitukeun. Engke biji sampe deui. Lepat bah. Kadahna mah ieuna na atuh teu balik bisa tuh. Nya euy aduh. Wah, Salahnya. balik bah. Assalamualaikum. Atuh bae ke lah urang malak tangkana eta dong. Diuk sorangan. Eueuh nu maturan. Kusabab ngan sorangan. Batur teuing kamarana. Euy, kamarana teh di mah teh saroti kieu ya. Ada mate ganeng wae sakitu geus diparap embe tadi teh geus di tamrukeun cukup teh kan pemakanan teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah asa gaya sugan teh sadut. Sarap ieu teh. Oh, onyet. Nah, ieu teh parah wae. Ieu mah teh nya teu dicangkeun ieu teh lampu teh. Itu lampu. Mana? Semoncorong. Asa gigit. Nya, atuh. Kenal wading wae. Dah. Tuh. Atuh ka jero mekeri beannya gelap atuh. Di mana bieu teh bah tujuan teh ka mana? Eta betos di Cicalengka. Dek nyepang lah cing teh ka Cece sugan aya gitu aya perlu. Pokoknya aya wae atuh orang orang kampung mah kemana paling ge ke pengajian. Oh, atuh syukur ke pengajian. Ke Pacilingan, paling orang kampung mah kemana-mana. Ai ke Bandungan. Enak. Aduh dek ka mana ayeuna eta singkil kitu jeung rek kaunangan. Maka mana siduk ieu teh keur ngahulang wae bari nyanyi. Oh, Aya abah ningan raja. Syukur ae batur. Perlu nama ieu teh dekalanceuk sebenarnya mah heuh nya teh ieu teh di imah gitu keur teu boga beas ieu teh. Teu beas. Dek pinjem beas 5 liter mah. Dek pinjem beas. Ngimpi mah kitu. Si awah teu goblok beas. Lain, Dud. Aya henteu. Kakak ngabalieur itu pinjem beas teh. Teu ngimpi mah abah we. Rek pinjem beas. Teu ngimpi abah mah. Nya salah kitu. Lah henteu aya salah mah. Abah teh kacamata, baju alus. Ka dieu teh jeken teh ukur ngadon rek pinjem beas. Euy we atuh abah mah cekit ngomong kitu teh. Bisi henteu boga beas.
tah si ecik dibere ku abah beas gitu keun we gitu pokona mah ieu mah ngates cik kumaha aipek teh heueuh ningan teu bogaeun euy heueuh da deuk boga beas di mana di mah ge ieu ningan tuh Betruk-betruk. betak-betruk heueuh hampura we euy bejakeun ka si ecik gitu nya Ngarap domba. Moal bosen-bosen. Kusabab domba nage tebosen. sugan aya ya ningali domba Kele domba teh euy. Segede kieu euy. Maneh teh jadi duit euy. Oloh. Iya boga si japlang ya. Wah. Rek cair ya euy. Ayagung. ningali domba sugan we atuh Bah. Ya dongkap. karejo ya teh Karejo. ningali domba teh ya. Oh, iya keur marab tuh. Tripala dong. Mana domba anu kamari hayang 15 juta tilu teh? Mana Dod? Domba mana Dod? Iyo 15 juta tilu. Iya tuh belah dieu. Lain eta. Tah, iyo 15 juta tilu teh yo. Tah, tanukna geuningan. Kasih jempol. Tuh, anakna lumayan kan. Lain lo Garut tuh mah mahal. Teu ngimpi mah. Oh, nah gitu. 15 juta tilu. Ieu mah paling ieu mah 1 juta tilu. Oh, nomo atuh. Apaan dia mah yang bertani kieu cenah. Ulah nggak murah harga barang urang. Kudu dimahalkeun. Salah saya bukan duit. Tuh. Ngimpi henteu gitu ya. Ento, da ieu Cik abakaran. Arti Tuh. Apa segala page. Sama kieu lamun ieu rek dijual. Nya ieu, ayeuna ieu pokona mah. Geus pokona mah 1 juta tilu. Ah, Sok ayeuna. oh, atuh 1 juta tilu mah. Tereh buka duit teh lila atuh ngajual domba di memurah mah. Paniat teh yang loba duit, buru-buru. Domba teh. Wah, ieu juga teu dimanian ieu domba teh ieu. Emang can ieu mah. Karek oge dipisahkeun tina indungna teh. Moal Karek di sapi ya teh. mun daek 1 juta tilu, ieu teh kuduna mah ieu teh 500 tilu ngan ieu teh ku sababna. Pira kudu ieu mah sakieu jaron barontot. Nah atuh bah. Teu wani ya 15 juta tilu. Moal kajian bado dia. Mung Aing mah menit teu wani harga urang. Bae atuh aya teu wani mah. Kieu udah ai sayang sakitu mah ieu mah da abah mah suka. Ieu naon deui. Aya juga. Eta teh Ieu bah. teh tulak bala ieu teh kumaha Ceko apan kolot baheula mah sarakti. Jadi ku sakti-saktina pemikiranna teh sararakti. Kumaha cenah? Aduh. Lamun domba cenah hayang marulus sarehat. Bolongan coet cenah gantung. Ieu mah zaman primitif atuh kieu mah. Kan kulit sok dipertanyakeun, Bah. Nah, eta simbolna coet di toblongan. Heuh, cek jurig teh batu ditotosan komo sirah aing gitu. Jadi sieun. Bener. Gitu. Halus logikana mah euy. Bisa wae si Atuh, adun. kolot bala mah sararakti atuh. Dia mah moal sakitu mah aduh dah. Kamu wae, Bah. Iya 15 juta tilu. Bung Aduh, sampai abah mah. jika dia teh di mah Abah mah bokeh teu boga duit berenya. lain boga udah asa ngimpi gitu atuh. Aduh dah. Oh, bae atuh Rek kabaturkeun we nya. Pek